Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Hani Sri Juliani. Tepangkeun nami abdi Faisal Akbar Sukmana. Tepangkeun nami abdi Kaila Nurtifal Akilah. Bilal Al-Afghani di kelas 12 MIPA 4. Nami abdi Misa Fazrin Maulida. Abi Rifki Muhammad Farudin. Tepangkeun nami abdi Salsa Amelia. Abdi sareng sapara kanca ti kelompok 3 kelas 12 MIPA 4 bade medarkeun salah sahiji tradisi nu aya di Ciamis. Ciamis mangrupikeun salah sahiji kota nu aya di Jawa Barat. Ciamis oge miboga salah sahiji tradisi unik anu disebut misalin. Masih loba masyarakat nu can apal kana tradisi ieu. Ku kituna abdi sareng sapara kanca ti kelompok 3 bade ngabahas saeutik ngeunaan tradisi misalin. Tradisi misalin mangrupikeun upacara adat anu dilaksanakeun sacara rutin sataun sakali di desa Cimaragas saacan bulan puasa. Loba jalma anu nyaho oge nuturkeun tradisi ieu tapi henteu sadar pisan kana nilai-nilai kearifan lokal anu aya dina eta adat. Alasan milih topik misalin sabab tradisi misalin teh loba pisan nu bisa dipikeun nyaho ku urang, saperti nilai keagamaan, nilai gotong royong, jeung nilai kasenianna. Lian ti eta, tradisi ieu teh unik sabab ayana adus berjamaah anu dilakukeun ku warga-warga Ciamis. Kecap misalin diwangun ku dua kecap nyaeta mi jeung salin. Mi miboga harti kegiatan anu aya parobahan, sedengkeun salin miboga harti gentos. Ku kituna misalin teh nyaeta kagiatan ngarubah tina goreng kanu hade. Misalin oge nyaeta kagiatan ngabersihkeun lingkungan, oge ngabersihkeun diri pikeun ngabagiakeun bulan puasa. Kegiatan ieu oge mangrupakeun tempat silaturahmi jeung panghampur rasa sesama jalma saacan nincak bulan puasa. Tradisi misalin kuat patalina jeung kapercayaan masyarakat Cimaragas yen karuhuna teh ti Karajaan Galuh. Ngaranna Sang Hyang Cipta Permana Prabu di Galuh Salawe anu sok ngalakukeun panghormatan ka bapana nyaeta tradisi nyekar saacan datangna bulan puasa. Tradisi ieu dilaksanakeun secara turun-temurun ti karuhun ku masyarakat. Sebab lian ti mangrupakeun kabeungharan budaya oge miboga nilai-nilai kearifan lokal anu kudu dikahanyahokeun jeung diterapkeun dina kahirupan sapopoe masyarakat. Tradisi misalin dilaksanakeun saacan bulan puasa jeung aya kegiatan ngamandian budak leutik pikeun ngabersihkeun diri saacan ngalakonan puasa. Saacan prak-prakanana, masyarakat Salawe nyiapkeun heula sagala rupa anu dibutuhkeun dina tradisi misalin ieu. Pakakas-pakakas anu kudu aya nyaeta awi, danur, lampu damar, jeung pontrang. Tuluy tradisi seni anu baris dipintonkeun nyaeta seni bangbaraan, pontrangan, seni pencaksilat, jeung seni rudat. Saacan kana prak-prakan acara puncak tradisi misalin ieu diayakeun heula ritual ngadamar anu dilaksanakeun jam 8 peuting. Tatamu datang, acara dimimitian di alun-alun tuluy ka Situ Bojong Salawe. Saenggeus nepi di Situ Bojong Salawe aya acara macakeun rajah jeung tawasulan anu tempatna di Pamidangan. Tawasulan atawa acara ngadoa ieu teh supaya urang sadayana dibere kalancaran dina poe isukna. Lian ti eta oge dibacakeun we rajah. Sanggeus tawasulan jeung macakeun raja beres, tuluy masyarakat ngaleut ngabring indik ka sisi walungan Citanduy anu disebut Parung Ayu. Di dinya diayakeun acara nyicikeun 7 sumber mata cai karamat anu diasupkeun kana wadah gede. Jang dipake dina poe isukana dina acara kuramasan. Cai eta teh asalna ti
Karangkamulyan, Jambansari, Kawali, Singa Perbangsa Tilu, Mata Cai Nusantara, Pancawarna Sawale, jeung Lakbok. Cai anu aya dina ladong eta dicicikeun kana wadah gede anu ngaranna Gentong Kencana. Urang sadaya miharep ieu tradisi teh bisa diayakeun rutin unggal tauna. Oge masyarakat Ciamis kudu bisa ngamumule kana tradisina. Sabab unggal tradisi pasti miboga nilai kahadean pikeun urang sadaya. Salajengna pikeun ngajelaskeun langkung jelas abdi sareng sapara kanca kelompok tilu parantos nyiapkeun video ngeunaan tradisi misalin. Wabarakatuh. Halo sahabat Subi, saya sedang berada di situs Salawe, salah satu situs Galuh yang hari ini sedang melaksanakan tradisi misalin, yaitu tradisi menyambut Ramadan. Kita akan ganti salin itu ganti pakaian, kita akan bebersih di tempat ini. Yuk kita ikuti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sufi. Situs Galuh Salawe punya tradisi tak beda yang hingga kini dipertahankan, yaitu tradisi misalin, sebuah tradisi bersuci untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Tradisi yang berakar dari agama kuno Hindu Hyang ini diislamisasikan menjadi ritual bersuci jiwa dan raga di pinggiran Sungai Citanduy. Untuk pensucian jiwa, ritual diawali tawasulan berdoa kepada Allah untuk memohon ampunan. Kemudian dilanjutkan dengan ngadamar, yakni menyalakan obor-obor kecil di tengah kegelapan Sungai Citanduy. Menurut Kasepuhan Galuh Salawe, Abah Latif, ngadamar adalah filsafat kehidupan. Maknanya agar kita selalu menjadi pelita di tengah kegelapan, memberikan pencerahan batiniah ke sesama manusia. Ramadan adalah pembersihan jiwa, karena itu umat Islam diharapkan menjadi pelita-pelita di tengah kebingungan umat. Selanjutnya, usai ritual pembersihan jiwa, dilanjutkan mandi di Sungai Citanduy, kemudian berganti pakaian yang lebih bersih. Makna mandi ini membuang kotoran badan, bersuci dari hadas besar dan kecil. Usai mandi dilanjut pemberian pakaian salin yang bermakna berganti aura jiwa dan raga. Menyambut Ramadan dengan kesucian jiwa dan raga. Inilah dari makna filosofi misalin. Untuk menghibur masyarakat, dipentaskan pula seni dan budaya Sunda Buhun agar generasi milenial mengenal budaya leluhurnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jur kunci dina wanci hadet moyanti sumangga kapangasa Bapak Asda. Bihari sareng kiwari daya bentena mung bentena teh benten silih bergantina waruga bentenya dalam Sukapura tos aya dikieuna dalam Galuh dimulai adipati panekan deui ka Kusuma Diningrat terus Kusuma Subata terus aya dikieuna tapi nami salin anggon tetep aya di Galuh Salawe. Atas hatur nuhun Pak Asda, hatur nuhun Pak Camat, hatur nuhun, Bah mangga lingih deui.
budaya, salam kesejahteraan, salam kebaikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari yang cerah ini, kita semua bisa merayakan adanya acara Mapak Ramadan dengan agenda misalin. Tadi telah disampaikan makna dari filosofi misalin, berganti baju, disambut dengan nuansa kekeluargaan, keakraban, gotong royong, penuh semangat, penuh keceriaan. Ini merupakan aset yang harus kita lestarikan. Ini adalah jati diri bangsa kita. Gotong royong, kekeluargaan, nuansa inilah yang mempunyai nilai-nilai luhur. Alhamdulillah pada hari yang suci ini kita semua dapat merasakan walau dalam kondisi COVID yang memprihatinkan. Tentunya saya cukup prihatin mendengar musibah yang pernah berlalu baru-baru ini, tapi tidak mengurangi rasa semangat dan gotong royong kita semua. Saya atas nama pribadi, atas nama Yayasan Kusuma Diningrat, atas nama Yayasan Kusuma Winata, atas nama Forum Silaturahmi Keraton Nusantara, secara pribadi dan secara organisasi, secara lembaga, ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya pada bulan suci yang memberi berkah kepada kita semua. Semoga acara misalin ini menjadikan perekat jati diri dan mempunyai nilai aset yang patut dibanggakan di daerah Cimaragas ini. Demikian yang ingin saya sampaikan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupina penjelasan di simkuring sareng sapara kanca kelompok tilu dicekapkeun dugi sakitu, mugi-mugi sagala rupi anu didugikeun aya mangpaatna boh kanggo simkuring boh kanggo rerencangan sadayana. Hatur nuhun kana perhatosan rerencangan sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.